Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'allim bihadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaoskeun ieu kitab Hikam Ibnu Athaillah. Kalayan nyuhunkeun pitulung, nyuhunkeun didaukiakeun ka kersanan zat nu wajibul wujud ayana nu jenengan Gusti Allah. Mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaoskeun ieu kitab Hikam Ibnu Athaillah. Kalayan ngalap barokah punyebat jenengan Allah. Mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Halaman 18. Jajaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jajaran ke-11 dihanap. Mimma yadulluka. Ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mimma sawarehna tina perkara yadulluka anu nuduhkeun maka anjeun ala wujudi kana ayana qahrihi sifat maha wisesana Allah. Subhanahu maha bersih zat Allah. An hajabaka kana sanyanyana Allah geus ngahalangan ka anjeun anhu tina ningali ka Allah. Khitabun li amatin nasi. Ieu dawuhan teh khitab atanapi tujuanna gitu. Atanapi ngelingan li amatin nasi pikeun umumna manusia. Pikeun manusia anu tingkatanana umum. Bima laisa kalawan perkara anu lain eta perkara eta maujudin anu aya secara hakiki ma'ahu sarta wujudna Allah. Ieu hikmah anu ka-15. Kiai musannif teh martelakeun yen sawarehna tina perkara anu nuduhkeun kana ayana sifat maha wisesana Allah. Al-Qahar teh maha wisesa teh maha maksana Allah. Nyaeta nalika Allah ngahalangan anjeun tina nyaksi kamantena ku jalan ngagunakeun perkara alam dunia anu sabenerna nama eta perkara teh eueuh babarengan jeung Allah. Tah ieu ke musannif teh ngawanti-wantinya ieu teh salah sahiji titik anu jero pisan dina ilmu tauhid.
sakumaha kurang kauninga yen ilmu tauhid teh sasaranana bab patekadan dina bab hate. Jadi ieu mah tingkah patekadan supados dina hate teh nunggalkeun Allah sanes lian Allah. Sing sajama dina hatena aya kawasa dua atanapi rea, artina aya nu kawasa deui lian Allah. Tah menurut pandangan ilmu tauhid mah eta teh disebutna syirkun, musyrik. Jadi ieu pelajaran teh, ieu kitab teh sasaranana bab hate supados jelas. Sanes bab jasad, artina berarti ieu mah kanggo patekadan anu leres. Leresna patekadan aya dina hate eling ka Gusti Allah sanes kalian Allah. Janten supados jelas. Ta ieu teh salah sahiji titik anu jero pisan dina ilmu tauhid. Margi di dieu aya kecap an hajabaka. Ya. Ieu teh kecap an hajabaka secara tata bahasa mahartosna yen saestuna Allah parantos ngahalangan ka anjeun. Tadi dia ieu singkat deh lepat persepsi, lepat paham. Pami lepat paham berarti timbulna fitnah. Ya, singkat deh. Lamun lepat paham biasana mah sok timbul aya pertanyaan. Nah, cenah bet disebut Allah nu ngahalangan kitu banyak. Ari kitu mah meureun Allah teh jahat ka makhlukna supaya urang teu eling dih aja meureun teu dielingkeun ku Allah. Tah, dina bahasan ieu ku urang ieu kedah penuh kehati-hatian teh supados henteu lepat persepsi, henteu supados teu lepat panampian pembahasan. Dina nalika aya bahasaan hajabaka ieu teh aya dua sudut pandang supados tereh kahartos. Urang ditingali hiji tina jihad tauhid, ya, tina secara ilmu hakikat. Ya. Dina paham ahlus sunnah wal jamaah yen sagala perkara boh nu sae, boh anu awon dianggapna awon kitu nya, dianggapna awon eta teh hakikatna tina papasten, ya, sareng tina damelan Gusti Allah. Teu aya hiji perkara oge nu gerak iwal eta teh ku izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai di dugi kadinya ngantosnya. Berarti sadayana ge biiznillah. Kalayan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka geuning aya keterangan khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Anu dianggap sae eta ti Allah, wa syarrihi anu dianggap awon ceuk urang eta teh ti Allah. Menurut pandangan tauhidnya ditinggal dina sudut pandang tauhid. Jadi nalika urang poho ka Allah eta teh bukti yen urang teh keur dina qahariyah, ya, bukti yen urang keur aya dina kakawasaan atanapi wisesana Allah, maha maksana Allah, ya. Maksudna kumaha? Allah nembongkeun yen mantena teh maha kawasa.
atuh teu ewuheun kang Allah mah teu heseun. Nyieun hiji jalma janten jalmi anu bener atanapi sumawona ngadamel ieu jalmi janten teu bener, Allah mah teu ewuheun nya. Henteu heseun pikeun Allah. Tah eta teh di mana aya perkara misalkan ku urang dianggapna Allah, eta teh perkara aya dina wilayah qahariyahna Allah, aya dina wilayah kakawasaan Allah, aya dina wilayah wisesana Gusti Allah. Aya bahasa kadituna kadar teu tiasa disinglar, kadi ka takdir teu tiasa dipungkir. Tak gitu. Jadi Allah nembongkeun yen mantena teh maha kawasa nepikeun ka mampu ngahalangan hate hambana ku jalan dunia. Anu benerna mah kan sabenerna mah dunia teh saenyana mah teh eueuh ceuk pandangan tauhid atanapi disebut fana teh. Sabenerna ya eta tah. Perhatosan pikeun urang singkat deh. Ieu berarti warning, peringatan pikeun urang. Ulah lepat paham dina an hajabaka ieu. Ya. Ieu sanes hartosna Allah jahat. Sanes ieu. Ieu kudu ditandeskeun soalna ieu eta pernyataan. Sanes Allah jahat tapi Allah nuju nembongkeun kawisesaanana. Ya. Allah nuju nembongkeun keagunganana. Yen tanpa pitulung Allah sadayana moal terjadi. Jadi ketika orang ke kadituna lamun paham dina perkara eta, ketika orang migawe taat teu ngarasa ieu teh diri bisa urang, tapi ngarasa ieu teh padol ti Gusti Allah. Tah kitu maksudna. Leres kitu. Kartosnya matakan di bade lalaunan ieu mah soalna dina babaan hajabaka bilih lepat sangka. Ya. Jadi orang mau bisa makrifat ka mantena umpamana teu aya padol anjeunna. Eta tadi nanti. Tah matakan terjadina perkara anu awon menurut urang, ta eta teh hiji bukti eta teh qahariyahna Allah. Ya. Tanda bukti agung sareng wisesana Gusti Allah. Matakan ketika orang ningali hiji perkara cek orang teu bagus, ulah waka orang berburuk sangka heula. Kumaha atuh? Taikeun usahakeun dina diri orang, dina keyakinan orang non husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Ketika Allah maparinan takdir anu teu aya dina harapan urang, taikeun ieu berbaik sangka ka Allah. Ieu aya hiji perkara pikeun urang nya anu sae ti Allah pikeun urang atawa anu sae mungguh Allah pikeun urang. Jadi orang ulah kalinglap, ulah kabobodo tenyok kasamaran tinggal dumeh cek urang ieu perkara teu bagus. Ta eta teh bukti Allah wisesa qahariyah. Matakan al-qahar teh Allah mah wenang maksa. Cek urang hayang untung tapi terjadi rugi. Eta teh maha wisesana Allah, maha maksana Allah. Cek urang mah hayang lancar tapi ku Allah dinaonkeun, diseretkeun. Eta teh tanda bukti maha wisesana Gusti Allah. Berarti urang jadi tahu diri, oh benernya urang mah teu aya tangan pangawasa. Gitu. Urang mah sebagai makhluk teh dhaif, lemah, lamun teu aya sadayana pitulung ti Allah, moal aya urang teh pitulung ti Allah, lian ti Allah. Jadi ketika orang
daek ngaji sapertos kieu tak ieu teh tanda padolna Allah. Janten kosongkeun urangna aya kekawasan Allah. Tak eta ikhlas teh. Jadi sehingga orang dina waktu ieu tiasa ngaji teu ujub, teu ria, teu takabur, teu sombong. Teu adigung-adiguna. Naon sabab? Katingali dina hate teh ieu padolna Gusti. Ieu teh tanda izin Gusti. Tah eta kitu nya. Eta hiji pandangan jihad tina tauhid atau ilmu hakikat. Dua ditingali tina sudut pandang adab. Atanapi nu disebutkan jihad adab. Ari jihad adab mah berarti urusana secara syariat. Tadi mah secara hakikat, ieu secara syariat. Kumaha? Sok sanajan secara hakikat Allah nu ngahalangan, ya. Salaku bukti eta teh sifat al-qaharna Allah. Allah mah kawasa ngebukakeun hate urang, nutupkeun hate urang. Sok sanajan kitu, ieu cek adab-adaban syariat. Kumaha? Ari secara adab mah urang selaku hamba kedah anu ngarasa kahalangan. Lain ngarasa dihalang. Tapi adab syariat kuduna urang mah sebagai hamba ngarasana kahalang urangna we nu maju. Contoh nu gampil. Ibarat panon poe moncorong. Panon poe mah teu pernah peureum. Tapi nah urang teu nempo caangna. Tah, kumata berarti bisa bae urangna anu peureum atawa urangna di jero guha sehingga teu katingali caangna panon poe. Da panon poe mah teu peureum. Aya wae cahayana. Tah, dunya teh lir ibarat guha. Ya. Atawa lir ibarat panghalang dunia nu ngalantarankeun urang teu nempo kana kakawasaan Gusti Allah. Ieu mah bade lalaunan ieu mah nya. Sebadas kahartos soalna upami beberbetan kadang-kadang sok lieur teh gitu ya mutawil. Ada kan mungkin di tapakuran nya dipikir dibolak-balik, supaya urang dipaparinan nur ti Allah Subhanahu wa taala, dipapasihan cacaang ti Allah. Sehingga mau ngebulak-balikna ukuran ilmu kapangeranan luar biasa sebenarnya. Lamun arek taruhlah minimal ngalap berkah mah luar biasa mang budi. Luar biasa. Matakan sok bulak-balik. Jadi kecapan hajabaka nuduhkeun kan yen saestuna Allah parantos ngahalangan ka anjeun eta hartosna an hajabaka. Berarti sanes Allah resep ningali urang poho kamantena nya sanes, tapi ieu teh pepeling tina kamaha kawasaana Gusti Allah. Geuningan teu ewuheun Allah mah nya gampangeun. Isukan urang tiba-tiba marifat ka Allah teu heseun. Ya. Lamun teu misalkan isukan urang tiba-tiba jadi malas salat teu heseun bagi Allah. Matakan ningali orang lain anu teu acan hoyongan salat ulah waka urang diri urang ieu ulah waka henteu naon disebutna amek lah kitu nya henteu ulah waka ngewa kumaha tuh dina hate
minimal urang doakeun nun Gusti mugia eta jalmi dipaparinan taufik sareng hidayah karena sadayana perkara eta teh aya diayakeun ku Allah dibuka taufik sareng hidayahna eta teh lain ku eta jalmi tapi dibuka taufik jeung pitulung teh ku Gusti Allah. Tah berarti sakitu hebatna eta teh sifat qahar teh ya maha wisesana Allah teh luar biasa nepikeun ka Allah mampu nyieun urang lolong hate teh nya ku jalan dunia kapan betul mati kena kita berjalan masih berjalan. Jadi kitunya eta teh hebatna sifat qaharna Allah maha wisesana Allah nepi ka Allah mampu nyieun urang lolong hate ku jalan dunia ya. Padahal dunia teh hakikatna mah ceuk Kiai Musonef lebu eueuhna naonan dibandingkeun Gusti Allah. Tapi kade oge salah persepsi dina perkawis ieu lain teu kengeng milari dunia. Kan eta mah dunia mah secarana jasad. Tapi pan ieu mah dina hate patekadan. Dina hate ulah aya tingali dunia tapi hate mah ningalina keagungan Gusti Allah. Tah eta di dinya oge kudu aya peringatan dina perkara eta. Ieu teh sindir sampir ka urang ti Kiai Musonif. Nah, anjeun teh bet naon? Bet daek kahalangan ku dunya anu pana cer Kiai Musonif. Dunya teh bakal rusak. Ayana aya mimitina, eueuhna oge engke pasti aya tungtungna. Nepikeun ka poho ka Allah anu maha langgeng. Ari eling hate ka dunya sedengkeun dunya teh bakal rusak tapi hate henteu eling ka Allah anu langgeng. Tah eta teh Kiai Musonif teh sindir sampir supados hate urang atanapi ruhani urang ngorejat. Oh geuningannya salama ieu diri kuring hate teh pandanganana naon nyende teh atanapi sumende teh nyender teh mung ka dunya hungkul nya sok padahal mah dunya teh bakal ayana aya mimitina engke ge bakal eueuh engke lamun dunya eueuh engke urang nyarande teh jengkang atuh meureunna. Tah berarti dina hate teh singlarkeun hate sumende kalian Allah. Anak itu mah berarti hate kudu bersandarna atanapi berharapna ka Gusti Allah. Naon sabab sadayana perkara eta aya teh diayakeunana ku Gusti Allah. Jadi Allah heula da sadayana perkara taat kana pangawasaana Gusti Allah. Jadi ayana hijab teh sing horeng mangrupakeun bukti yen urang teh makhluk anu lemah pisan. Nya, anu meryogikeun pitulung Allah eta teh. Meryogikeun hidayah Allah unggal detik. Supaya naon? Supaya eta hijab teh tiasa kabuka. Matakan sapertos kieu urang berangkat ti bumi ka majlis ulah petot-petot ka Gusti Allah nyuhunkeun tulung Gusti lebarkeun pintu hidayah abdi hoyong ngiring ngaos. Jadi terjadina ngaos teh eta teh pitulung Allah. Ngaran-ngaran tos aya dina pitulung Allah atanapi hidayah Allah. Ciri alamat eta jalma bagja tur salamat dunia akhirat. Gitu ya. Jantan
maka Allah parantos ngahalangan teh nyaeta pikeun naon, pikeun nembongkeun agungna Allah, pikeun nembongkeun mandirina Allah jeung kalemahan hamba. Nah cenah disebut mandirina Allah, Allah ayana teu butuh kanu ngayakeun pannya. Allah ayana teh henteu ditungtungan ku eueuh. Tah matakan mandiri, berdiri sendiri, kawasa da memang sifat anjeuna, kuat oge sifat anjeuna. Dibandingkeun jeung urang mah bukan datiah kemandirian. Artina ayana di alam dunia butuh ka Allah nu ngayakeun urang, itu berarti teu mandiri urang mah. Bisa na urang di alam dunia butuh ka Allah nu ngabisakeun urang. Boga na rizki di alam dunia eta teh urang butuh ka Allah nu ngarizkian urang. Da geuning urang mah teu bisa ngarizkian urang sorangan. Tah di dieu bukti Allah nu mandiri, urang mah anu lemah, teu mandiri urang mah. Matakan di dieu pointerna, pentingna urang hate ngadeukeut terus ka Gusti Allah teh. Naon sababna? Sabab sakabeh perkara aya dina kungkungan Gusti Allah. Muhitun bijamil makhluqat. Ngurus Allah teh kasadayana makhluk. Teu aya hiji perkara pun, atom pun misalkan, atom teh hal kecil, titik paribasana debu titik anu ngepru eta teh aya atom leuwih ti leutik kitu. Eta teh sadayana ge ayana diayakeun ku Allah. Jadi urang teh butuh ka Gusti Allah. Berarti upami kitu urang eling ka Allah eta teh padol atuh anugerah ti Gusti Allah. Lain sababe hebat marifat urang ka Allah. Terus gitu. Lain sabab urang hebat marifat ka Allah, bukti ieu teh urang nugraha ti Allah atanapi dipaparin pitulung ti Gusti Allah. Kitu teh nu marifatna. Ya. Upami urang poho misalkan atanapi kahalangan mahjub disebutna hate urang kahalangan, eta teh bukti berarti adil koharna Gusti Allah. Panggih teh keur kitu ge. Panggih yen Allah teh teu butuh ku urang tapi urang nu butuh ku Allah. Gitu, jantan ulah nyalahkeun Allah, nya, ulah nyalahkeun Allah, tapi jadikeun ieu pepeling, nya, jadikeun ieu pepeling, yen urang teh keur disina poho ku Allah, ku sabab urang teuing mika cinta banget kana dunya, nya. Cinta banget karena dunia sehingga keur salat oge eta teh kaganggu eta teh mika cinta hati teh kana dunia. Badan ka kiblat, hati ka dunia eta banget mika cintana sehingga eta teh disebutna ngaganggu kana kahusuan salat. Matakan dunia mah cukup dina jasad, semet leungeun urang, dina hate mah teu aya sasaha iwal ti Gusti Allah. Gitu. Urang kedah buru-buru lamun kitu. Di mana-mana poho, di mana-mana teu eling, di mana-mana kahijab. Anak kitu mah kedah buru-buru nyuhunkeun tulung ka Gusti Allah supados eta panghalang teh dibuka. Tak kitu. Pami dina bahasa santri mah kieu sanyanyana urang teh nuju diuji ku sifat mahawi sesana Allah. Allah mampu ngadamal hahalang tina dunya gitu nya, mampu ngadamal hahalang tina dunya anu hakikatna dunya teh eta eueuh. Tah eta teh supados urang sadar yen urang teh butuh pisan ku hidayahna Gusti Allah. Gitu muncik bahasa santri mah ada bahasa kedah akademis.
Ya, jadi omat ieu nya ieu teh sanes salahna Allah tapi kehebatanana Gusti Allah sareng kelemahanna urang. Jadi aya banding-banding teh. Ya, salaku hamba nu kedah terus-terusan nyuhunkeun dibukakeun hijab hate ka Gusti Allah. Tah eta jelasnya ieu dina mana an hajabaka. Kembali kana logatan tadi. Tadi cek tadi mimma ya dulu ka ala wujudi kohrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimaujudi ma'ahu. Jadi sawarehna tina perkara anu nuduhkeun kana ayana sifat mahawisesana Allah nyata al-qahar teh nyaeta nalika Allah ngahalangan anjeun tina nyaksian kamantena. Ku jalan naon? Ku jalan ngagunakeun perkara anu disebutna alam dunia. Anu sebenarnya mah eta perkara teh alam dunia teh eueuh. Babarengan jeung Allah. Kumaha maksudna? Berarti tinggalna sifat qahar. Jadi sifat qahar teh hartosna maha wisesa, maha maksa. Ya, jadi lain sakahayang urang Allah urang teh ya. Makhluk sadayana lain sakahayang dirina sorangan, tapi eta sakahoyongna Gusti Allah. Allah teh ngagaduhan sifat al-qahar, ieu teh salah saweus bukti yen Allah teh mampu nyieun urang poho ka mantena. Ya, padahal Allah teh maha deukeut sabenerna. Maha deket, ngaran maha deket berarti deket pisan. Eta teh sifat qahar. Ieu logika halang. Logika menurut pandangan awam nu disebutna hijab teh, halang hate. Upami urang kahalangan ku tembok, ya. Kahalangan ku tembok eta wajar, urang teu bisa ningali. Misalkan kahalangan ieu ku tembok, pan urang sadayana teu tiasa ningali perkara anu disabalikeun tembok wajar karena pantes pan aya halang katingali halangna tembok nya kitu nya. Tapi ieu mah aneh saur kieu musonif urang kahalangan makrifat ka Allah ku alam dunia, ku alam dunia. Padahal dunia teh cek pandangan ahli makrifat mah adamun mahdun eueuh pisan meles eueuhna. Tah eta kanehanana saur kieu musonif teh. Contoh sederhana, ibarat urang keur ngimpi ye, urang keur ngimpi dina pangimpian urang teh sieun ku maung. Misalkan, sieun ku maung dina pangimpian, padahal maungna eueuh. Ngan saukur bayangan dina pikiran dina ngimpi. Tah eta rasa sieun urang kana maung teh eta teh sabenerna maung teh eueuh. Ya. Eta nuduhkeun yen pikiran urang harita keur dikawasa ku sifat qaharna Allah. Dikoharkeun ku eta ngimpi. Tah eta nya. Jadi kacindekanana urang teh keur diperdaya ku panon sorangan, ternyatanya urang ningali gunung, tangkal jeung harta seolah-olah eta teh aya sorangan, mandiri teh. Ya. Ningali tatangkalan, ningali gunung, ningali harta seolah-olah eta teh ayahna sorangan. Mandiri tanya ukuranana, berarti mandiri utamana kieu. Ayana eta harta teu ngabutuhkeun ka Allah anu ngayakeun eta harta. Jadi urang selalu pandangan kadinya. Sehingga urang poho ka Allah anu ngayakeun setiap perkara. Eta teh kitu. Padahal eta teh kabeh ngan saukur kalangkang tina kakawasaan Allah. Ya. Kalangkang tina kakawasaan Allah. Artina lamun Allah teu maparin ayana eta teh kabeh ge leungit. Atuh anak kitu mah kuduna hate teh sumendena bersandarna ka Gusti Allah nu ngayakeun satiap perkara anu ngurus satiap perkara. Pertanyaanana, naha urang bet bisa kahalangan ku dunya anu sifatna pana jeung eueuh nepikeun ka poho ka Allah nu maha aya jeung langgeng. Tah eta di pikiran naik lemes. Eta teh bukti yen urang keur aya dina genggaman qaharna Gusti Allah. Tah eta kudu tapakurannya.
betapa kurang Gusti benernya salama ieu urang teh bersandar teh kan sing gorengnya karena kalangkang. Naon sabab eta dunia teh diayakeun ku Allah henteu aya sorangan jeung eta dunia teh henteu langgeng. Nah atuh kuring teh ieu teh bersandar jeung berharap teh dina hate teh kana dunia lain ka Allah nu ngayakeun dunia tah secara tidak langsung eta teh urang sok kitu nya sok kitu sehingga ngaganggu kana salatna, ngaganggu kana ngajina, ngaganggu kana puasana, ngaganggu kana peribadah-ibadahan. Lamun ibadah urang sadayana eta kaganggu ieu nya, kaganggu atuh berarti ibadah teh teu aya efekna, teu aya hasil, teu aya buahna. Urang ti akil balik dugikeun ka ayeuna terus-terusan ngajalankeun salat mah tapi teu aya buahan geuningan. Akibat naon eta teh? Akibat keur salat hate bersandarna lain ka Allah. Hate kalah kamikiran dunya. Kitu maksud ieu Kiai Musonif teh. Tadina kitab Hikam urang cekapkeun sakieu heula. Urang lajengkeun kana kitab Fathul Muin. Ieu video ku urang tutup heula. Mungkin sakedap deui urang lajengkeun kana kitab Fathul Muin. Wallahu a'lam.